Boom. Saha dinu dan berpikir Pak tujuh naon Bapak teh ya nuju cikir dikir. Nah dikir eta mah teu aya manfaatna. Dikir nu sabenerna kieu walau teh kedah nyarios piceun runtah beresan entos kitu. nya kul huwallah berarti meureunan abi oge kedah kieu kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kedah kitu Tah eta leuwih sae tapi pokokna mah dikir nu sanyaan-nyaanna urang ngahiji jeung alamna, ngahiji jeung lingkunganna, jeung caina, jeung angina, jeung sagalana urang teh kudu ngahiji. Eta artina tina dikir, ingat ka alam, ingat ka pangeran. pan ieu ge zikir oge bari inget ka pangeran kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad. Nu kieu mah hese. Beli bere duit. Karek ieu teh. Nya, nu bieu kos dikir mah. Geus enak beresan karuntah, beresan. Geus beresan.